A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-Quran surat Al-Hasyr surat nomor 58 ayatna ayat ke-7. Tarjamahna jeung naon bae anu ku Rasul dipasihkeun ka aranjeun boh masihan harta, contona harta harta ghanimah, atanapi Rasul ka aranjeun marentahkeun, maka ku aranjeun pek tarima pek laksanakeun. Jeung naon anu ku Rasul ka aranjeun teh ngalarang, maka aranjeun kudu eureun, kudu bisa dicare. Sing takwa aranjeun ka Gusti Allah, saesuna Gusti Allah teh keras singsana. Ta ieu teh salah sawios jadi landasan, jadi dalil tentang berhati-hati kana bid'ah. Bid'ah teh nyaeta hartina ciklugot bahasa kiwari mah secara etimologi maksada mah numutkeun bahasa. Bid'ah teh hartina anyar. Secara istilah bahasa kiwari sok disebut secara terminologi. Naon ari bid'ah? Definisina bid'ah teh nyaeta nyieun ibadah anu anyar. Jadi ajaran anyar. Jadi bid'ah teh ajaran anyar. Bisa disebut agama anyar. Bid'ah teh ibadah anu anyar dijieun. Maksud anyar di zaman Rasulullah teu aya ibadah eta teh kitu. Dijieun dina zaman berikutna anu sanes ku Rasul. Urang make contoh di negara Syam, ayeuna mah disebutna negara Suriah. Kapungkur mah eta teh negeri Syam. Ayeuna mah jadi negara Suriah. Aya tabi'in ngaranna Walid bin Ma'dan. Dina maleman 15 Sya'ban sok disebut nisfu Sya'ban. Anjeunna ngarayakeun maleman eta. Nyaeta ngarayakeunana ku model iktikaf. Jadi kumpul-kumpul di masjid, ngayakeun salat tahajud, ngayakeun salat mutlak, maca Quran gitu. Ari salat tahajudna, ari salat mutlak, ari maca Quran makan amalan sae. Ngan ngarayakeunana, mimiti ngaramekeunana, tah ieu disebut bid'ahna. Sabab di zaman Rasulullah biasa-biasa we, teu aya ngaramekeun maleman nisfu Sya'ban. Salajengna pangaruh eta tepi ka sabaraha nagara, tepi ka Indonesia contohna. Ngan saterasna mah jadi ditamahan ngayakeun ibadah anyar.
nu disebut salat nisfu Sa'ban. Nyaeta sekurang-kurangna 2 rakaat, paling loba 100 rakaat. Praktekna tiap-tiap rakaat maca Fatihah ditambah suratna maca Al-Ikhlas 10 jalan tina sarakaat. Jadi saadegan teh 2 rakaat teh Fatihahna 2, surat Al-Ikhlasna jadi 20. Terus ditambah maca Yasin 3 jalan. Nu sajalan diharapkeun supaya panjang umur. Sajalan deui supaya rezeki berkah. Sajalan deui supaya husnul khotimah. Tah ieu teh ajaran anyar, itu ibadah anyar. Itu contohna disebut bid'ah teh eta nya. Bid'ah teh nyaeta ibadah anu anyar dijieun anu teu dicontohan ku Rasul. Nu kadua di Indonesia nu mungkin sejarah teh aya Sunan Ampel wali kaasup wali Songo eta teh ngaranna mah Raden Rahmat. Asli nama urang Campa. Campa teh mun aya mah Vietnam. Negara Vietnam, kapungkur Campa. Nah datang ka Jawa gitu. Tah ngayakeun kitu acara lamun aya anu maot kitu tah. Ngayakeun acara nyaeta malam kahiji, malam katilu, malam katujuh, malam ka-40, malam ka-100, malam ka-1000, jeung kaditu nama tiap tahun disebut haul. Mieling jalma anu tos maot ku ngayakeun acara-acara peribadatan itu. Tah ieu dijieuna menurut sejarah ku eta. Eta teh tahun 1400. Tahun 1400 Masehi. Aya anu identik mirip. Naha eta teh niron tinu samemehna margi 3000 tahun samemeh Masehi. Di Buddha, di Hindu gitu tos biasa ngayakeun acara mieling anu maot. Jadi di Hindu lamun aya nu maot hari ke-1, ke-2, ke-3 tah hari ketiga teh pembakaran. Jadi mayit teh dibakar. Pikiranana cenah ieu lamun Islam kan di ruang cenah eta teh bakal ngaganggu kana kebersihan air. Jadi kusabab di ruang mah buruk, jadi cek pikiranna mending diduruk gitu. Gitu sok sanajan lamun tah mah upamana cek pikiran jika alus tapi tetap dina ajaran Islam kan teu meunang mayit dibakar. Dina ajaran Islam tetep we kudu di ruang. Tadi Hindu sok ngayakeun acara malam katilu, malam katujuh itu, malam ka-100, malam ka-40, setahun sekali, terus hari ke-1000. Jadi aya nu mirip. Jadi naon anu dilaksanakeun tadi lamun bener eta sejarah kitu, jadi mirip-mirip jeung Hindu gitu, jeung Buddha. Tah ieu teh disebutna tradisi. Ari tradisi teh naon? Tradisi teh hiji perkara
anu dijieun ku hiji jalma atau ku hiji kelompok dilaksanakeun turun temurun. Eta definisi tradisi atau adat. Hartina nyaeta hiji perkara anu dijieun ku hiji jalma atau ku hiji kelompok jalma dilaksanakeun turun temurun, eta tradisi. Jadi tak terhadap perkara bid'ah atau tradisi umat Islam di Indonesia tangtu aya nu kahiji kulantaran ieu teh bid'ah maka teu dilaksanakeun. Jadi memurnikan agama semurni-murnina supaya tetap berdasar Quran jeung Sunnah. Tapi aya deui kelompok umat Islam anu mempertahankeun eta bid'ah, eta tradisi, bahkan diaranan jadi bid'ah hasanah. Jadi bakal terus gitu. Aya anu memang ingin memurnikan agama supaya agama ulah dicampur adukeun jeung perkara bid'ah atawa dicampur adukeun seperti jeung agama nu sejen. Mun dicampurkeun jeung agama nu sejen ngaranna sinkretisme. Mun ajaran Islam dicampurkeun jeung ajaran Hindu atau Buddha contohna disebut sinkretisme gitu. Memurnikan agama tentu bakal wala talbisul haqqo bil batil. Tong nyampurkeun ya ajaran bener jeung salah gitu. Bahasa kiwari sok disebut oge kolaborasi ya, dicampur adukeun. Nah, sebagian umat Islam di Indonesia berada di contohan kuali, cenah kuali Sunan Ampel nya terus werek dilaksanakeun. Jadi akhirnya kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, erek memurnikan agama, ngalaksanakeun agama Islam teh sesuai jeung diajarkeun ku Allah jeung Rasul atawa erek dicangkokeun jeung tradisi gitu. Ta ayat nu kahiji eta, ayeuna ayat nu kaduana anu aya dina surat Al-Baqarah ayat 170. Kurang jelaskeun masalah hurufat. Jadi tadi naon disebut bid'ah, ayeuna naon disebut hurufat. Ayat 170 surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Tarjamahna jeung di mana dibacakeun ka maranehanana, dibacakeun ka masyarakat, pek tuturkeun laksanakeun naon-naon anu ku Gusti Allah diturunkeun. Sok laksanakeun teh parentah Allah nu aya dina Al-Qur'an. Qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi abaana. Tapi maranehanana nyaritana teh ngajawab teh masyarakat teh kuring mah rek nuturkeun naon-naon nu geus nyampak nu dilaksanakeun ku nenek moyang, nu geus dilaksanakeun ku karuhun-karuhun. Walau kana abauhum layak kiluna syai'a, sok sanajan eta karuhun-karuhun teh nenek moyang teh teu ngarti naon-naon.
walayah taduna jeung teu meunang petunjuk dan nenek moyangna ge bararodo jahiliyah gitu. Nah ieu dalil tentang masalah kade ulah hurufat. Mungkin urang sok ngumping hurufat gitu. Tina hurufat, hartina hurufat teh pikiran ruksak. Hurufat teh nyaeta aya kepercayaan, keyakinan dumasarna tina hayalan dikira-kira gitu. Contoh hurufat ieu ka imah aya manuk atanapi aya kupu-kupu. Aya we keyakinan. Tah cenah rek aya tamu, poe ayeuna mah tong ka mamana, rek aya tamu cicing di imah. Eueuh tamuna teh. Eta keyakinan ti mana atuh? Make jeung datang kupu-kupu jeung manuk bakal aya tamu. Tah eta keyakinan nu dijieun-jieun eta teh. Tina tahayul, tina ngahayal, eta hurufat. Dosa gitu. Contoh deui kade eta ulah diukna lawang panto. Sok nongtot jodoh teh kumaha? Hese jodohna tau teu daek we ngajadi. Gitu. Teu nepi ka dikitu-kitu tah gitu. Contoh deui di hiji lemur mah di daerah urang teh jauh ti dieu. Di lemurna teh sok ngukut eme, tapi teu meunang cenah nyebutkeun eme, nyebutkeun doma, kudu ucing. Sabab lamun disebut eme cenah sok hujan gede, sok bencana, jadi wayahna kudu ngabohongan. Jadi urang masyarakat idinya mah karitu we. Kana eme, kana domba teh nyebutna teh ucing. Da cenah lamun nyebutkeun eme, nyebutkeun domba sok aya kajadian, sok aya bencana. Tah eta teh hurufat. Contoh sejen, lamun aya rek pemilihan kepala desa atau bupati, ka mana cenah eta kalana cenah kitu. Tah eta bakal meunang teh cenah eta tah. Nu di mana di dinya aya kala. Tuluy deui contoh di Laut Kidul mah aya nu ngawasa beda jeung Laut Kaler. Di Laut Kidul mah aya nu ngawasa ngaranna di Aranan Dewi Loro Kidul. Karesepna Hulu Muning. Jadi sok di antiran Hulu Muning. Ngarah cenah kitu. Ngarah teu matak ngabahayakeun atanapi ngarah laukna loba cenah kitu. Jadi dipercaya aya anu ngawasa di Laut Kidul. Tah eta teh hurufat kitu nya. Nah iraha nempo aya Dewi Loro Kidul ngagorogotan Hulu Muning gitu. Nu ngantirna ge moal pernah nyaho gitu. Lamun hayang loba lauk paling Hulu Muningna sing loba satreuk. Mungkin lauk nyalampeureun sugan kitu nya. Gitu. Tah eta teh hurufat nu kitu teh nya aya kepercayaan kitu. Gitu. Aya deui lamun dukun sok sasamat. Hei mah nu aya di Gunung Kidul, nu aya di Gunung Kaler gitu. Ieu incu, ieu pun incu aya kapreogian. Tah eta teh hurufaten kitu nya. Aya kepercayaan itu anu dihayal dijieun-jieun. Jadi hurufat teh bid'ah dina akidah, bid'ah dina keyakinan. Jadi beda na bid'ah anu sok disebut bid'ah secara umum
bid'ah mah nyieun ibadah anyar itunya ibadah. Ari hurupat mah bid'ah dina keyakinan itu dijieun-jieun keyakinan teh kitu. Da ajaran Islam mah ngajarkeun anu ngawasa mah di mana oge alhamdulillahi robbil alamin. Gusti Allah anu ngawasa anu ngurus sakabeh alam. Ulah dibagi-bagi make jeung aya penguasa laut, aya penguasa gunung nu ngageugeuh. Jadi weh muja ka sagara non, munyung ka gunung, muja ka sagara. Jadi nu ngawasa alam mah sadayana oge alhamdulillahi robbil alamin. Maha puji Gusti Allah anu ngurus anu ngawasa sakabeh alam. Jadi tak ulah kitu. Ulah hurupa. Dongeng-dongeng pan eta teh fiktif rek dongeng tangkuban parahu pamana. Naon dongeng-dongeng anu direkayasa kitu. Ta eta teh hurupat teh kitu nya. Jadi urang kitu ta lamun rek ngamurnikeun, lamun boga maksud urang beragama Islam hayang murni sesuai anu diwariskeun ku Rasulullah. Taraktu fikum amroini lan tadilu ba'di ma intamasaktum kitaballah wa sunnatar rasuli. Rasulullah ngawariskeun teh dua perkara. Anjeun moal tersesat gitunya. Lamun terus murni padoman teh kana Al-Qur'an jeung sunnah. Ari tradisi mah kadang-kadang bisa ngaberatkeun. Contoh, jalma anu fakir, anu miskin dipaksa kudu ngayakeun hajat, ngahajatan anu geus maot karunya kan keur mah boga anak loba, misal salaki maot ngurus anak wae geus capek da kudu dibere dahar bere pakaian disakolakeun kitu. Harta anu ditinggalkeun ku salaki kadang-kadang eueuh, kadang-kadang saeutik, tuluy nepikeun atuh nganyuk we atuh. Kitu loba hutang. Islam ngalarang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah teh teu ngaberatkeun. Ayeuna lamun dikitu-kitu kan beratnya. Nya ngurus anak loba, urus nya salaki teu boga, tuluy ayeuna kudu mikiran keur hajat, keur tahlilan, karunya gitu. Jadi tradisi kadang-kadang jadi berat. Sedangkan agama Islam teu ngaberatkeun. Agama Islam ajaran Islam naon nu berat, sadayana ge teu berat. Kitu asal ikhlas we. Lamun tradisi mah ngaberatkeun, dipaksa pan ari maneh eta salaki maot kawas ngaruang bangke naon kitu. Mun teu di hajatan itu pan maksa. Kita tradisi mah kadang-kadang maksa. Kitunya itu. Jadi mun rek murni nya tinggal kitu. Atuh cenah da abdi mah hayang keukeuh ngalaksanakeun tradisi nya mangga teh teuing da panginten tos kahoyongna ngalaksanakeun eta tradisi gitu. Nah sakitu penjelasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.